Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah saja dikapayunkeun hiji cariyos singket fiksi mini basa Sunda kalayan judul Tresna Munggaran. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Wegah kabayang ngarumasna kudu hirup di lembur. Pedah bapa rengse mangsa mancen damalna. Tilu leutik ngumbara di kota. Mangsa rumaja kudu kumelendang di padesaan. Nu leuwih wegah mah kudu cacarita make basa Sunda. Lain teu bisa ngan hoream ku garihalna eta nu loba katarima tina wangkungan paranonoman tetangga. Sabulan di sekolah anyar tara loba pagunem mandra jeung ulian ngajawab ukur saperluna atawa cukup ku imut. Meneran pangajaran basa Sunda beuki hese ngarti loba kekecapan nu teu ilaharna ngan saeutik aya rasa kataji teh. Guruna jabangora keneh teh guluyur cumaritana asa ngalagena gumalindengna mawat katingtrim kana ati. Usapan rasa rumaja nu keringrang ngambah sagara kahirupan. Beuki dieu rasa kaanjeunna beuki nyaliara. Mun kongang hayang saban mangsa ngadengekeun cacaritana. Kahana ngrasa tangtu bakal keubaran. Saja tening diri nu tara kapalire kuai-kuai nguniang ngaraga sukma. Antukna ngawani-wani maneh ngawea. Abdi seneng ka Bapak. Kamu anak pindahan yang dari Jakarta ya? Rasa nu geus minuhan dada puyar sapada harita.
Cak baraya sakitu anu kapihatur carios fiksi mini kalayan judul Tresna Munggaran. Kumaha tiasa kacangkem inti masalahna. Salaresna ieu nonggerak gampil kapendak. Namun bilih mah teu acan kakoreh, insyaallah bade dipedar ku Kang Has. Di awal carita didugikeun hiji kaayaan rumaja anu ti alit nganjerek di dayeuh. Kumargi ramana tugas nincak rumaja ramana pangsiun nya mulih ka lembur. Ieu pasoalan awal nu aya di si tokoh. Salaresna si tokoh tiasa nyarios Sunda mung kasar garihal. Nah, margi eta bahasa anu sering diucapkeun ku sailaharna nonoman nu aya di lemburna eta. Malih pami ninggal di nusanes oge sami. Kadang sepuhna oge sami. Langki ngagunakeun kecap lemes. Kumargi kitu nya si tokoh ngaraos hoream nyarios basa Sunda teh. Namun satutas sasasih diajar di sakola utamina dina pangajaran basa Sunda anu kawit nama kitu teh ngarasa boga. Si tokoh ngaraos kataji ku guruna. Nya kasep guluyur cariosanana pika betaheun kana mana. Anu dina pamustunganana nya aya rasa kataji. Kahiji pemaka guruna, kadua ku basa Sunda anu dikecapkeun. Anu didugikeun dina salami pangajaran. Nya tumuh di dinya rasa tresna anu munggaran, tresna ka guruna, tresna kana basa Sunda. Namun inti masalahna nyaeta di pamungkas paguneman. Dina nalika rasa tresna nyaliara teu katahan ku si tokoh anu pada akhirna ngawantun-wantun anjeun ngawea ka guruna. Namun nalika ngungkapkeun rasa tresnana, si guru awalarna ku bahasa Indonesia. Kumargi nya si murid eta kawitna ti Jakarta. Namun justru eta masalahna. Gara-gara si guru ngawalar ke bahasa Indonesia, rasa tresna nu nyaliara salami ieu puyar sapada harita. Tah sakitu penginten anu tiasa dipedar ku Kang Has dina ieu waktos. Hatur nuhun kana parhatosanana. Mugia janten panglilipur kana kalbu pangmebrah kana manah sadayana. Kalayan dipungkas
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.